Kangjeng Nabi Muhammad SAW jauh can aya nanaonan puasa urang bener tong borok karena kualitas khusus puasa urang nincak karena puasa khusus ge can bisa urang mah kategorina puasa umum bae Ramadan teh naon puasa umum ngan ukur mampu nahan lapar haus panon mata teu milu puasa biwir teu milu puasa aya aturan ngabuburit di jalan ngagosipkeun tetangga aja isukan mah ngabuburit di dedeunya kamari pan ceritana can beres cerita mana biasa tetangga sebelah anu mana teh pan teu kaharti nyana kamari beli motor anyar ayeuna salakina mawa Avanza mobil anyar duit di mana sok aya nu kitu di dieu aya di dieu nu kitu nya ti dieu mimitina kudu ya Allah ya Rabbana kuduna mamilu bunga tetangga kabeli mobil baca bejana beli mobil anyar ih nyai ngiridit da si akana mah teu bogan mobil duit naon duit duit loba henteu eta ge ngadepean menang angsuranna 1 juta ta 3 tahuneun maksakeun daripada nyewa ka ditu gadi ngarental mending kena dipake angsuran heuceu milu bunga sing berkah eta kendaraan sing gede rezekina si akana amin nyai didoakeun nuhun ke lamun nyai butuh kendaraan ngadadak ulah ka sasaka heuceu we tinggal ngomong ngeunah melak hade mah tapi melak goreng sok sahayu giliran butuh we urang aja punya mobil sorry can lunas enak telepon digitukeun mata kudu nyieun hade mata teu milu puasa sok kaya lalaki komo beuteuh mah ditahan duy bray ti isuk nepi ka magrib alasan ngabuburit cuci mata cek bapak-bapak teh kula mah henteu salila Ramadan mah kula mah di imah bae teu liak da ngajaga mata sieun maksiat sieun batal ganjaran puasa ai di imah naon tadarus henteu eta we ngadengekeun ngaji dina TV TV ngaji siaran pengajian dina TV ceramah agama dina TV tapi selingan iklanna ngaruksak kana mata gift merawat kecantikan kulit Anda apa ulah RT kiai ge molotov berarti normal eta kiai daripada molototan jubur kebo mending eta ya Allah geus ngaruksak iklan teu pararuguh ayeuna bener teu komo handbody meuni bijil kabeh amit-amit teuing iklan enak ala lacur iklan ayeuna ih anu cocok teh tahunan iklan teh Pepsodent eta mah cocok odolna dideleukeun huntuna hasilna bodas tring dideleukeun eta mah cocok nyambung iklan teh Rexona tah nyambung Rexona dideleukeun hasilna kelek dideleukeun cocok nu teu cocok mah Softtek tapi ka ayeuna aing teu kahar teh Softtek yang naon coba nu kitu da teu dideleukeun tah Softtek nawe ajol-ajolan berenang jang ngawewelan sungut salaki eta teh anu tilok salat tawawelan ku Softtek aya nu salaki na tilok salat aya geus wawelan Softtek sungutna ya Allah ya Rabbana kesruksak mata maksiat bewir maksiat jeli maksiat can bisa ngajaga ngaraksa karak kualitas na urang ngapuasa umum ngan ukur mampu nahan lapar haus bungkul jadi gara-gara naon urang mulia di hadapan Allah atuh Asep jawabanna hiji gara-gara ayat cinta na Kangjeng Nabi Muhammad ya gara-gara ayat cinta na Kangjeng Nabi ka umatna sehingga urang jadi mulia di hadapan Allah kumaha kitu cinta Nabi ka urang hebat jasa cinta Nabi ka umatna setiap Nabi ingat ka urang ka umatna setiap Nabi manggil-manggil ngaran umatna ummati 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 Nabi selalu nangis netesin air mata ketika menyebut-nyebut kita umatnya ku hebatna cinta Rasulullah diriwayatkeun dina hiji hadis nu mana aya hadis ditulis ke salah seorang ulama ahli hadis
Ya ulama ahli hadis terkenal sakabeh tulisan hadisna sahih. Seluruh ulama dunia mengakui bahwa tulisan hadisna ya ulama teh sahih. Sahaya penulis hadis teh ulama besar ngaranna Syekh Muslim Al-Hajjaj An-Naisaburi, anu terkenal panggilanana Imam Muslim. Kumaha cek Imam Muslim dina tulisan hadisna? Cek Imam Muslim kula ngadenge ti guru kula. Sa guruna Yunus bin Abdul A'la As-Sadasi. Yunus oge nyarita ngadenge deui ti guruna saha Ibnu Wahab. Ibnu Wahab ge nyarita kula ge ngadenge deui ti guru saha guruna Ibnu Wahab Amar bin Haris. Amar bin Haris ge nyarita ngadenge deui ti guruna saha Bakar As-Saudah. Bakar As-Saudah ge nyarita kula ge ngadenge deui ti guru saha Syekh Abdurrahman bin Zubair. Abdurrahman bin Zubair ge nyarita ngadenge ti guruna nyaeta Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As nyarios kaula nguping langsung ti Kangjeng Nabi Muhammad. Ngajar disebutkan sebagian sanadna supaya naon, supaya jelas aya nu mempertanggungjawabkeun. Mantak aya guru teh kudu ka guru nu ngabogaan guru, ngaguru kudu ka jalma nu boga guru nu jelas masantrenna. Itu sababena loba kiai geledegan gentayangan ka ulama ngaledek ngahina tapi pinter nyarita. Di mana diajarna masantrenna di pasantren al interneti. Guruna dua kiai al YouTubi jeung kiai al Google eta guruna. Ngaledekan ngahinaan ulama-ulama baheula. Tong didenge nu kitu mah. Awas loba jurig nyeluuri setan milu mijah ayeuna. Sok sanajan make papakean Islam, ngaku-ngaku Islam, asup ka lemur umat Islam, hati-hati jeroanana rampok-rampok iman jeung akidah. Bahkan ngaku nama ahli sunnah wal jamaah padahal jeroanana ahli salah wal gagabah. Hati-hati ulah kejebak ku tongkrongan. Jadi ngaguru maka jalema nu boga guru, maka santri di dia alhamdulillah guru-guru urang kabeh jebolan-jebolan pasantren hasil didikan ulama-ulama Allah. Mata kudu bangga urang boga sanad eta kamuliaan urang. Tak kumaha saur Amar bin As radhiyallahu anhu. Amar bin As nyarios kaula nguping Rasulullah macakeun kalimat, macakeun ayat, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Lamun anjeun taat ka kami maka anjeun termasuk golongan kami, tapi lamun anjeun maksiat sanyana Allah Maha Pengampun Maha Mikanyaah. Terus Rasul macakeun kalimat nu sok dibaca ku Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, saupamina Gusti nyiksa ka ieu jelema, mangga Gusti siksa, sabab ieu jelema nu disiksa ku Gusti hamba-hamba Gusti keneh. Tapi saupamina Gusti ngahampura kana sagala dosana, saya tosna Gusti maha gagah maha bijaksana. Terus Rasul ngangkatkeun leungeunna ka langit, wa rafa'a yadayhi ila sama. Rasul mengangkatkan tangannya ke langit, bibirnya bergetar, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umat kaula, umat kaula. Ya Allah, umat kaula, umat kaula. Ya Allah, umat kaula, umat kaula. Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yagulla. Nangislah Rasulullah sampai membasahi jenggotnya ketika menyebut-nyebut urang umatna. Allah terela ningali Rasulna nangis. Allah ngutus malaikat Jibril, ya malaikat idhab ila Muhammad salhu ma yuqi. Jibril samperkeun Muhammad, tanyakeun ku anjeun naon sababna anjeunna nangis. Jibril menghadap, assalamu alayka ya Rasulullah. Rasul ngajawab beri kaget, aya Jibril alaikassalam, ya malaikat Rabbi. Jibril aya naon, aya perintah naon, aya perintahna naon, kula rek nanyakeun naon sababna anjeun nangis. Rasul ngajawab Jibril, hayang nyaho anjeun naon sababna kaula nangis. Leres Gusti, naon sababna anjeun nangis. Rasul ngajawab Jibril, kaula nangis keur inget ka umat kaula. Rasul nangis keur inget ka urang. Jibril mayun deui ka Allah, ya Allah ya Rabb. Rasulullah nangis keur inget ka umatna. Kumaha ceuk Allah, hibur Jibril cenah leungit kasedihna. Bejakeun ka anjeunna bahwa kaula geus nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga dijeusian ribuan bidadari, ribuan pelayan, kabeh pikeun anjeunna, pikeun Muhammad. Bejakeun Jibril. Jibril mayun deui ka Rasulullah. Ceuk Rasul, aya kabar naon deui Jibril?
Kaulah nyana kabar naon nu bisa ngaleungitkeun kesedihan anjeun. Mana Jibril geura bejakeun, Allah geus nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga diisi ribuan bidadari, ribuan pelayan sadayana kanggo anjeun. Geus ulah nangis deui atuh. Rasul ngadenge kabar eta lain eureun nangis, lain seuri, lain bunga, malah nangis deui. Malik nanya ka malaikat Jibril, bener eta berita Jibril? Leres Allah nyadiakeun ribuan istana surga jang kaula, mohon dieusian ribuan bidadari, ribuan pelayan, leres kabeh kanggo kaula, leres Gusti. Ayeuna kaula rek nanya, fa kaifa bi ummati? Jibril, kumaha jang umat kaula? Kekeh eta Rasulullah nanyakeun urang, kumaha jang umatna? Nyaeta urang alhamdulillah Ki Haji Mumin sumping aya sumping alhamdulillah. Jadi Rasulullah nangis keur inget ka sajeuna sampai rela melupakan ribuan istana surga, ribuan bidadari, ribuan pelayan karena Rasulullah inget ka urang. Alhamdulillah. Masya Allah. Kiai kita, guru kita Kiai Jaka Tinggir, alhamdulillah bisa hadir. Kiai Mu'amin Mubarak. Nah, seri. Iya. Alhamdulillah. Enggak. Tadi ya ibu-ibu nanyakan mukmin mana mukmin? Tak mukmin mubarak lagi, masya Allah. Ya, mukmin mah teu sasalaman jangan dendam manehna mah. Awas. Alhamdulillah guru-guru kita sudah datang. Guru saya, alhamdulillah, ini guru saya bu, rambutnya gondrong segini, udah cakep, mancung, Mumin Mubarak, tuh dia lihat maju hidung tuh nyala, kacamata mancung deh wae, kasih polototan ya, hari aing tuh di dalam kan dia, hancurlah hatiku. 5 menit deh, bu, pak, kopikan. Jadi Rasulullah SAW nangis karena ingat kasaha cenah ka urang gara-gara banget cinta ka urang. Pernah urang inget-inget Rasul maca selawat sampai nangis? Jawab licik pernah ibu pernah baca selawat sampai nangis pernah? Oh pernah. Kerjarah di Madinahnya ke Raudhah. Oh Pak Haji gitu benar sarwa ceri kerjarah ke Raudhah manya asup ti babus salam ka Raudhah, assalamualaikum ya Rasulullah. Salawat teman tuh hebat terus aya nu kitu. Balik di Mekah ka dieu salawat di Mandalawangi teh ceurik deui. Kemana air mata muji? Terus beak di Madinah ceurikna. Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah ketika Rasul pulang ziarah dari Uhud, nangis Rasulullah sepanjang jalan. Lalu Ibnu Muwaihibah nyamperin, ya Rasulullah, apa yang membuat kau nangis? Lalu Rasul jawab, ya Ibnu Muwaihibah, istaqtu bi ummati. Muwaihibah, kaulah nangis sabab kaulah kerindu ka umat kaulah, sono ka umat kaulah. Ternyata Rasul nangis lagi rindu sama kita. Muwaihibah penasaran, ya Rasulullah, yang kau maksud umat yang mana? Apa kami di belakangmu ini bukan umatmu? Rasul jawab, la bal antum ashabi, bukan, kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Memanjakan ya Rasulullah kepada para sahabat dengan kalimat itu. Muwaihibah makin penasaran, lantas yang kau maksud umat yang mana yang kau rindukan? Rasul jawab, qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yaroni. Satu kaum yang akan datang nanti terakhir setelah aku tiada. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Mereka belum pernah melihat wajahku. Mereka belum pernah mendengar suaraku. Tapi mereka beriman, mencintai aku dan mengagungkanku. Siapa yang dimaksud? Urang yang dimaksud.
can pernah ningali wajah Rasulullah, can pernah ngadenge suara Rasulullah, can pernah panggih jeung Rasulullah, tapi orang cinta ngagungkeun deudeuh ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Waibah nanya, ya Rasulullah, nah kaulah bisa panggil jeung umat Gusti eta nu mulia? Bisa. Di mana ya Rasulullah? Di mahsyar, di akhirat ke. Aya ciri-cirina? Aya. Naon ciri-cirina Gusti? Hiji, ciri-ciri umat anu dipikasono ku Rasulullah SAW anu sok resep ngabaseuhan bibirna ku istighfar jeung maca sholawat. Makana pernah Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu pernah ngomong kieu, la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa sholati ala nabiyil mukhtar. Daya manfaat pikeun umat akhir zaman sabada maca Quran aya dua kalimat tu bermanfaat deui. Naon? Beurang peuting loba maca istighfar, nu kadua beurang peuting loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Tak ramekeun di imah ayeuna mah balik muludan hasilna loba nu istighfar, loba nu maca Quran, loba nu maca sholawat. Ulah sora juri wae atuh.